He manusia manakan yayating teu aya ras-rasan kaula make disumpit hak naon dosaku. He manusia manakan yayating teu aya ras-rasan kaula make disumpit nah naon dosa kula. Nah jalma osok nyiksa makhluk Gusti kalebet ka hewan tara nyalik sika diri nyasa rasa ngejah badan. Kabeh makhluk ciptaan nu maha suci lebet sasatuan pang-pangna rasa nyeri hayu urang ngaji rasa